burukeun wadahan eta pare tuh si Ujang ka dieu. Oh, pan kumaha penting digemleng wae diomongan supaya mapagon supaya daek ka sawah. Ujang, ka dieu. Mohon mak, tela. Anu tara ka sawah mah lumpana ge langjongannya. Aya naon mak? Heuh, Jang hadena ka dieu Ujang tah hadena nurut ka mak. Tah engke ieu geus diwadahan ku si Teteh. Suhun ka ditu kan ke di bako ojekna. Anggul. Siap. Oh, udah motornya itu nya. Nah, tuh jalan itu teh. Ah, kieu ai cara gacong teh Ujang kudu ngarasakeun ka mak teh. Ai teh keur gacong. Jadi Ujang kudu nyaho kasibukan emak sapopoe teh kumaha kitu. Naon atuh ieu buruhna kita mau ieu teh. Tah, maneh mah geus nganyakeun buru can-can acan nya. Udah di buruhan. Apa teh dahar sapiring buruhna mah. Ai maneh naon kurang rasaan kumaha. Cekan si Teteh ngewadahan sok diajar bukakeun karung kuduarana kumaha. Tah, jeblehkeun. Hah? Ya awak sakunya gede tuh kabasa karung-karung acan mah ge ka bawah nyai. Sok cobaan yang suhun. Sok sunah nyai diajarkeun kumaha. Berat. Geuningan Tah, matak indung cerewet teh naon? Kudu bisa sagala ka sawah ka kebon kudu bisa. Ulah bisa we ngomeh Ayeuna HP. mah nu penting mah loba duit. Ya, misi sok ada sunan sok buru sok. Ka bawah kitu. Oh, sok diajar. Ih, naon Kumaha teh. tinggal kumaha? Yo, sok ada sok ceklan eta. Ya kumaha di sunan. Maneh mah alabatan san indung sok panggul kumaha manggul. Cing ka baeun teh. Boyong kod kitu nyai tingali. udah matara. Lo mising tara oge atuh da nyai diajar sok turoy panggul ka ditukeun. Aing mau ni pohara pisan.